Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra dangu, wilujeng patepang deui serang acara dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya. Carios nu baris kapihatun neraskeun si Kemang Racun kumaha salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun. Mitra dangu dua poe ti satu tasna obri jalan-jalan di nyidasih ka Ciatre, ka imah obri aya nu datang tetela tangtungan saurang lalaki nu umurna teh murah kene kurang leuwih 5 tahun aya di sahanapeun dirina obri. Tetela geuning eta teh adi beuteungna taelian maman ngaranna. Ngahaja datang ninggalkeun lemurna di babakan jengkol, pedah aya bejana rumah tangga anu jadi adi teh keur pakucut. Abong omong jelema najan teu sukasirna ka babakan jengkol teh jauh, beja kaen obri jeung Nyiis anu keur pakusut tetela geus tepi. Nya bapana Nyiis nitah ka maman pikeun mereskeun kaayaan eta. Pangpangna mah bisi we ngabutuhkeun ku papatah jeung tiwuruk. Lain arek ketiluan kana soal rumah tangga, ngan sahanteuna we ari kajadian riributan mah apan sarea oge bakal kababawa. Ari obri dasar anu keur ngemuka amek ka pamajikan. Ku datangna adi beuteung teh beuki keheul bae. Ukituna atuh teu asa-asa deui nyarekan ka maman disangkana ikut campur kana kayan kulawarga batur rumah tangga batur. Najan kalanceuk eueuh urusan kudu pipilueun, kitu pokna obri. Tapi maman oge teu ngeunah deui ku dahuan dicarekan teh. Malah kumanehna teh diterangkeun, dibejakeun, yen dina datangna ayeuna lain arek pasea, lain arek mimi ikut campur kana urusan pribadi. Ngan ceuk maman teh era ku batur jeung karunya ka budak lamun nepikeun ka kudu pepegatan. Mangkali rumah tangga teh kakara 2 tahun. Tapi katempona ku obri mah lain deui. Obri keukeuh we moal ngagugu kaputusan ti manehna tetela geus kaen teu bisa dirobah-robah deui, pokna obri ka maman kieu. Dengekeun maman, najan kumaha ieu, kaputusan akang teh geus moal bisa dirobah deui. Geus moal bisa ditawar-tawar deui euy. Najan saha wae anu ngahalangan, tong boro pantara maneh ukur kasebut adi beuteung. Dalah upamana pamursid oge nyatana mitoha akang bapa maneh, ku akang moal dianggap akang tetep arek nyerahkeun anu di pamajikan. Kapikir diteruskeun oge nya moal aya kamajuan, moal aya kamarasan. Maman ngabandungan omongan obri anu kaen sakitu heurasna jeung kaen sakitu saklekna. Sasatna mah teu bisa dionget-onget, teu kabawa kaen nafsu, teu kabawa amek. Kukituna pok we maman ngomong, tapi leuleuy jeung kalem, da maksudna oge hayang mere papatah ka adrina obri, bisi bener-bener tigebrus kana jurang pokna kieu. Kang Obri, palih dinya nama memang hak akang pikeun nyerahkeun atawa negerakeun pamaksudan kapun lanceuk nyatana Cu Iis. Mung saena mah kedah diemutkeun heula nu langkung paos, bilih kaduhung di akhir Kang. Abdi mah teu pisan-pisan bade pipilueun kana rumah tangga antara akang jeung ece. Ieu mah etang-etang naon dog-dog pangrewong we anu kedah diemutkeun teh nyatana Tuan Putra alo abdi. Nya buktosna Agus, nah tega megatkeun Cu Iis anu geus boga budak anu kakara umur 8 bulan. Kukituna nya kedah diemutan deui we sing paos ulah ngalajur nafsu Kang. Nyiis anu kayan tia tadi gawenangan saukur tungkul bae barjeng kitu teuing seuk ceurik. Kalian dina lahunana teh aya anu jadi anak pok we nemrong kituna teh milu ngomong. Tah kitu geuning Kang, paham ti anu jadi adik teh. Abdi sanes alim dipira Kang. Mung ieu budak anu kedah janten bahan emutan akang teh. Sajabina ti eta kaselempang abdi teh. Sok sieun akang aya nuju aya dina kelemahan jiwa Kang. Naon? Kutan kelemahan jiwa? Saha anu lemah jiwa teh Saris? Akang atawa maneh? Yeuh, ulah sok sangeunahna sia ngomong teh. Obri ngomongna teh barjeng morotot. Pohara amekeunana ka Iis teh.
dasar anu keur dikawasa ku hawa nafsu, dasar anu kaya anu geus eueuh duriat, sigana teh sagarupana teh ngan piamekeun wungkul matak nafsu wungkul eueuh pupurieunana. Nyiis nepi ka ngarenjag atuh ku anu disentak ku Obri kitu teh. Najan kitu maehna Pokdi we ngomong, "Yeuh, ulah gampang bendu atuh engkang. Dasarosna jalmi mah sok kena ku kelemahan jiwa. Dina kayan urang keur lemah jiwa kieu urang sok gampang kapangaruhan ku batur Kang. Saha? Yeuh, coba saha kitu anu geus mangaruhan ka akang teh? Saha? Ha? Saha? Nya duka peterang saha sanama? Mung kayan akang ayeuna Kang memang siga kayan keur kepengaruhan ku batur katinggalna jeung karasana ku abdi mah." Heh, Iis, yeuh, maneh teh yeuh ulah sok satuduh-tuduhna deuleu. Sangeunahna we nyebutkeun kuring kapangaruhan ku batur. Dangukeun, tanpa diri maneh bisa nyebutkeun saha jelemana anu geus mangaruhan ka diri kuring. Ulah sok kitu yeuh. Ulah sok nyieun pucuk tigirang ari naon teh. Yeuh, dangukeun Saris. Dasar ieu mah yeuh. Dina Obri tetep ngomongna teh barjing kain amek-amekan, barjing keheuna keur nafsu ka pihakna Nyiis. Najan kitu Nyiis teh teu bosen-bosen ngomong, da pamikirna maksud maehna mah ngomong teh keur pihadeun, keur pialuseun, lain anu ngan sakadar omong tambah bau sungut bungkul. Najan hate mah teu geunahna keur, batin mah poharana langsana. Nyiis geus kitu poe ngomong deui neugeun-neugeun maneh. Duh, Kang Obri, tangtos pangaruhna nya margi da katinggal sareng karaosna ayeuna. Akang teh jadi bareda ka abdi salaku pamajikan akang anu sah. Pan akang ayeuna mah yeuh jadi tersep ka abdi tanpa akang teu tiasa ngabuktoskeun. Naon atuh ieu sanyana kalepatan abdi Kang? Upama teu aya anu mangaruhan ka akang mah, mangaruhan awon upamina kayan akang teh moal kitu, dia biasana oge akang teh tara kitu Kang. Di tema kumaman anu pokna teh kieu. Memang telepat naon anu sangamkeun ku Iis teh Kang Obri, tanpa aya pangaruh nulian, utamina mah pangaruh anu awon. Mustahil akang ujug-ujugnya ujug-ujug ceuceup wae ka Iis teh. Kukituna nya upami aya pangaruh teh ti anu sanes kedah diemutan heula. Nah eta pangaruh teh bakal ngarugikeun atapi bakal bagja keur urangna. Halah, pokona mah yeuh pamaksudan akang geus moal bisa dihalangan deui najan ku dewa ge. Jeung teu kudu mikiran nah akang teh keuna ku pangaruh goreng atau pangaruh hade ti batur. Pokona akang yakin gembleng pamaksudan sejak nyerahkeun pamajikan titik pen. Najan kumaha akang yeuh geus eueuh kasukaan, geus eueuh duriat ka pamajikan. Pokna Obri tegasna keur pamaksudanana teh geus gembleng, geus buleud teu bisa ditawar-tawar deui. Ngadenge omonganna Obri nu sakitu teregeusna jeung sakitu tandesna. Maman ngarenghap narik napas jero berjing pokna. Nya upami tos gembleng kitu pamaksudan akang mah abdi oge da moal tiasa ngulah-ngulah atanapi ngahalang-halang. Da Kang Obri teh sanes budak leutik, sanes budak ololeho, yakin tos kaungan luang sareng pengalaman dina kayan segala bidang saluhureun abdi. Mung pangharapan abdi mah mugia wae atuh ku ayeuna papirakna antawis Ece sareng Kang Obri sadayana ge sing aya dina kawiluyan, aya dina ginulur rahayu berkah salamet, sing aya dina kasalametan, ulah ngakibatkeun nya kitu kajentenan sareng kaayaan anu memang teu dipiharep. Muga-muga atuh akang teh sing aya dina kabagjaan Kang, atuh nya kitu pun lanceuk oge sing aya dina kabagjaan nu langkung-langkung batan nu parantos kaalaman kapungkur sareng ayeuna. Lantaran omongan maehna teh geus kaen teu teurak kana hatena Obri, tungtungna mamanteh nya langsung we ngamang sabodokeun wae kana pamaksudan dirina Obri nyata anu keur hayang nyerahkeun dirina Nyiis. Ngabandungan omongan anak maman harita puguh we ngarasa sugema oge hatena Obri.
pamulu manehna jadi marah mai kelempok we obri teh ngomong bangun anu bager ari kitu mah ngeunah ka akangna ge man jadi keur kaberes royesan sarea maman teu perlu ikut campur kana kayan akang jeung Iis maman mah ye cukup lalajo we ulah milu ansruk kana ieu kaayaan Kang kade Kang ulah lepat paham Kang dina kaayaan ngiringna abdi sumangem danget ieu sanes hartosna abdi ikut campur kana kayan rumah tangga antara akang sareng kunahan ceuk namun ieu mah mangrupa hiji kawajiban we kanggo urang sedayana kanggo silih elingan silih emutan sok bisi di antara urang teh aya anu nincak jalan salah atawa kakeliruan kan urang pan kedah silih caangan kedah silih pepelingan pikeun ngajurus kana jalan anu bener nu matak bagja keur sarea Kang soal arek ditumutkeun atawa moalna nyaeta mah gumantung kana sikap jeung pamadegan anu dipasihan pepelingna Kang kitu maman ngomongna tatagna keur bangun anu tugenah kuayana kayan tadi obri nyebut-nyebut ikut campur ka dirina maman saling sena maman nyarita panjang lebar nerangkeun ngeunaan pamadeganana Nyi Iis oge pokok kedah kayaan langsung nyarita kieu Kang salaos kumaha saros urang dugikeun ka pegatna hal ieu tetep kedah dina kayan kasadaran sadayana Kang upami tema akang kayan nerangkeun nanaon margina pangna akang mirak abdi tetep abdi bakal panasaran margi numutkeun pamanak abdi makan teu cekap ku ukur nyebat teu suka tos teresep kitu Kang tah ku kituna mangga saurkeun ka abdi naon nu ngajentenkeun sabab musababna nu sanyana teh Kang pana akang bade mirak diri abdi ngomongna Nyi Iis teh teu elat diberengan jeung kaen rambi saksi mata batin sedih muni asa digerihan ku hinis nalangsa anu tayak bebandinganana katerima ku obri mah tetep we ieu teh ngadatangkeun ka keheul jeung ka amek ku ayana omonganna Nyi Iis harita halah kumaha engke we atuh Saris ye engke ge maneh teh bakal nyaho naon lantaranana naon sababna pangna maneh teh ari serahkeun ari talaku kuring kitu Saris jadi ayeuna mah ye daek syukur teu kajeun da akang mah moal nanaon deui geus panceg pamadegan arek nyerahkeun diri maneh kitu Saris nya ari tetep kitu pamadegan sareng kapalae akang mah abdi moal tiasa ngahalang-halang Kang namung upami teh mah aya itu sareng ieu mugi ulah ngarapatkeun abdi margi sarasna abdi teh apalantos blak-blakan terus terang masih keneh ageng duriat masih kena cinta ka akang malahan maka hoyong teh Kang duikeun ka pokotrek iteu mung akangna nu maksa nya kapaksa abdi oge tumut nurut kana pamaksudan akang kitu aduh ya maksud maneh teh lamun kuring galingging panas tiris ulah arek nyalahkeun ka maneh nya teteh lah lamun kitu mah nya bisa wae akang nyalahkeun maneh mun akang nepikeun ka gering parna teh bisa wae akang nyangka yen maneh teh geus ngabaruan ka akang kitu tah teteh obri kayan salah sangka kituna teh nyangka nu lain-lain ka dirina Nyi Iis estu kejemnakra puguh we ngarenjag lir anu kagebah ka ayana Nyi Iis ngadenge omongan kitu nu pohara peureusna ti dirina obri make boga sangka nu lain-lain sagarupa duh iya Kang aduh nah hari akang make jeung kawangan sangkian kitu sagala meni pohara kejemna pohara matak nalangsana kanggo abdi makan obri aduh maksud abdi mah ulah kurung gusuh kitu Kang pilih engke akang teh ngaros kaduhung Kang komo mun emut teh mah ka budak nu tangtu bekila beuki gede kana tangtu akang teh moal naon moal berat Kang bakal nalangsa sahanteuna hate kolot ka anak Kang tangtu sawatu-watu mah bakal ngabogaan rasa menelang Kang poma akang ulah nyangka kitu ulah nyangka yen abdi tukang teluh
tukang baruang akang ulah Kang, insya Allah iman abdi mah tetep we kuat aja abdi mah kan nyeri kapelih oge. Tema Nyi Iis pohara pisan langsana pohara nyerina ngadeng ngomongan Obri anu nyangka ka manehna tukang teruh tukang ngabaruang teh. Obri mah nyerengeh we berjengpokna deui nyerita dari anaker. Nya syukur atuh ari kitu pabergan maneh mah ye Iis ngan kadewe ye nya ulah arek dipilampah nya ngabaruang atawa nuruh ka batur teh. Najan ka akang lantaran eta teh yeuh pagawean pohara gorengna. Kang Obri, aduh, nyamuat Kang, aduh, ampun, teuing Gusti. Tersangka Kang Obri nepikeun kanyangkan lain-lain ka abdi, aduh. Duh, Maman, tersangka teuing yeuh ece disangka tukang ngeluh batur, tukang ngabaruang nulian. Ya Allah Gusti, nah kedah kumaha atuh abdi teh dangat ayeuna, aduh. Maman teh puguh pohara watireunana nyaksian kayan anu jadi lanceuk ayeuna. Kituna mah saha atuh anu teu nyaah ka lanceukna nyata anu keur meunang katunggalaan. Komo apanan dina Nyi Iis teh nya kitu geus boga budak geus boga turunan berjeng umurna ge apanan kakara 8 bulan orok keneh. Maman teh ngupahan diberengan ku kanyaah jeung kabela ka anu jadi lanceuk. Sing sabar we ce urang ayeuna keur meunang cocoba tos teu yeuh ulah dianggena langsa jamakna jalma hirup mah meunang dodoja meunang cocoba tarimakeun ieu sadenaku kasabaranku kaimanan kamantena ce omat ce ulah diangge nyeri hate tunggaramana ce kulantaran geus kilih pamaksudan dina Obri arek nyerahkeun Nyi Iis. Atuh harita keneh oge nya terus we ngajak ka Nyi Iis Obri teh pikeun init kapal B anu imahna teh di lemur kadu. Nya teu bisa nolak deui. Iis teu burung nurut bral init berjeng budak mah ngahaja ditihapekeun we nya kadrina Maman anu nungguan di imah. Mitra dangu 2 poe ti harita resmi antara Nyi Iis jeung Obri pipisahan. Geus lagrag talak hiji ku pala bae diomonganan di papatahan tapi dak teuterak lantaran maksud Obri geus gilig arek nyerahkeun ka dina Nyi Iis. Tungtungna nya kahayangna Obri teh langsung dilaksanakeun ku pala bae. Pas sore kaayaan tina poe anu diserahkeun teh Nyi Iis mah balik ka imah kolotna nu aya di buakan jengkol. Obri mah embung nganterkeun oge bakating ku cua. Nya hadena we aya Maman. Tungtungna balikna teh langsung dibarengan ku Maman. Tug nepi ka ayeuna teh geus 2 poe Nyi Iis teh rarandaan aya di imah anu jadi kolot jeung pamursid di lemur bebakan jengkol. Kumaha sedihna, kumaha tunggarana, pepegatan berjeng kain teu puguh kasalahanana. Tugugur teu angin estuning hesenaker pikeun digabarkeun anakku ieu caritaan. Saila 2 poe teh Nyi Iis gawenangan cicing we di kamar ngalingkep maneh. Hadena Agus mah anteng diasuh ku ninina. Atuh man oge nya tara ka mana-mana. Kabeneran can boga pamajikan ngahiji keneh jeung kolotna. Jadi ayeuna teh boga tugas keur ngasuh Agus, anakna Nyi Iis anu keur meunang kanyeri ti pihakna Obri. Waktosna oge parantos heep geuningan mitra dangu. Rupina sakitu dongeng Sunda si Kemang Racun. Rupina Mang Arman bade amit mungkur. Hatur nuhun tina sanes kanten perhatosan. Wilujeng kantun per mios.